sekarang teh dunia tehnya khususnya ya di Indonesia gitu ya, anak-anak mudanya teh melek digital banget kan. Beres. Gitu. Tapi aya sebutan teh sompral di dunia digital. Iya, iya. Maksudnya kumaha kan? Resep Nah, ya. iya resep pisan Kang. Kadang kawis kan teka rawasnya orang Iya. teh ketika orang nonton video entah Beres. YouTube, Facebook atau napi naon aya misalkan anu teu saluyu jeung kumaha pamadegan orang kan biasanya ieu teh kieu ya, ieu teh kieu. Tapi lamun misalkan ada orang-orang yang bisa nahan ya eta moal janten sombral digital gitu ya. Tapi ketika ada orang anu maca misalkan anu lihat video kemudian manehna keheul kemudian mengatakan sesuatu yang tidak pantas komennya, nah itu bisa jadi malapetaka kang ya anjeunna Kang. Margi aya nama kan aya istilah kapungkurnya, kapungkur mah non mulutmu harimaumu. Nah, aya nama jempolmu harimaumu. Wih, sepakat etanya kadang-kadang teh jempol teh nya aya nama langkung seukeut ti letah. Langsung seget teleta Kang. Gitu. Janten kan teh sakedik oge nya kasus-kasus nu aya di urang gitu ya. Di Indonesia khususnya akibat komentar yang tidak pantas ya malahan nanti akan lanjut ke ranah hukum seueur bisa eta. Bener.